Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun carepon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 16. Judul anu baris kapidangkeun dina wengi ayeuna nyaeta Manehna nu ninggalkeun. Ieu yasana Ibu Kania. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Batu marmer anu diukir ku sababaraha aksara geus sababaraha kali pagasruk jeung sapu tangan anu dikepeul ku leungeun kuring. Kakaprul anu memang teu pageuh narapel hiji-hiji laleungitan kabas laleungitanana ingatan kuring ninggalkeun kaayaan sakulilingeun waktu eta. Naha dina kaayaan saperti kitu kuring kaasup kana naon anu biasa disebut ngalamun kuring teu nyaho. Nganu pasti bareng jeung kalayangna ingatan kuring ka alam nu geus kasorang panon kuring kumarayap mapai-mapai rungkaringkelna aksara anu antukna mawa ingatan kuring ka jelema anu kungsi jadi tempat kuring namplokeun kasedih atawa ngedalkeun kagumbiraan. Manehna sobat kuring batur sakanyeri sakapeurih batur gumbira mun meunang kabungah. Inditna manehna ninggalkeun kuring pikeun kuring mangrupa hal anu tara kapikir samemehna. Kuring jeung manehna anggang teuing upama saukur disebut nyobat waktu genap tahun anu babarengan ku kuring jeung manehna di sorang. Rea pisan mere kasempetan pikeun kuring leuwih rakat jeung manehna. Sanyana waktu genap tahun lain faktor nungan hiji-hijina nu nyababkeun kuring dalit jeung manehna, kuring nyobat jeung manehna lantaran aya kasaluyuan pikiran manehna raket jeung kuring kusabab kuring sajiwa pikeun manehna. Nya ieu pisan hal anu maksa kuring jeung manehna mangrupa hiji ikatan. Sakapeung kuring teu ngarti upama kuring ingat kana mangsa-mangsa di mana kuring mindeng nurut kana papatahna mun kuring manggih kasusah. Kuring insap sanyana ti manusa pantar manehna ti awak kuru nu dipapaesan ku suku jeung leungeun anu laleutik ti jelema anu dilahirkeun ka alam dunya ieu leuwih ti heula saeutik batan kuring moal rea pamanggih-pamanggih nu bisa ku kuring dipulungan. Atawa mun aya oge tangtu moal rea tapi tina badana anu teu bisa disebut lintuh lir aya tanaga gaib nu mancar nu nyababkeun kuring salawasna nurut kana sagala omonganana. Bisa jadi kecap-kecapna nu bentes ngareusi anu mindang sanggup mepeskeun karuwat nu kaalaman ku kuring lain gelar dumeh manehna pinuh ku pangalaman tapi kusabab kaluar tina rasa anu sawajarna anu nya-nya milu ngarasakeun naon anu dirasa ku kuring nu jadi sobatna. Hormat kuring ka manehna nambahan waktu kuring nyaho yen di manehna eueuh sifat bener aing teu batur. Manehna saperti manusia-manusia sejenna henteu luput tina kasusah jeung kasulitan dina mangsa saperti kitu. Sacara sobatna kuring teu tega upama kudu ngantep manehna jeung upama kuring kitu kuring kaasup ka jalma anu teu nyaho di malas budi. Kuring teu hanjakal upama kapaksa kudu ngorbankeun naon nu aya di kuring. Lantaran kuring nyaho manehna mindeng nurut kana omongan-omongan kuring. Ceuk batur antara kuring jeung manehna rea bedana malah jauh upama ngabandingkeun kaayaan kuring jeung manehna. Sifat kuring beda jeung sifat manehna. Karasep kuring teu sarua jeung karasep manehna. Tapi kuring ngarasa antara kuring jeung manehna bisa ngahiji waktu genap tahun mere bukti. 2 kali kuring datang ke tempat ieu seperti ayeuna kieu jeung sapu tangan anu dikepeul ku leungeun kuring pagasruk jeung marmer tutunggul kuburan.
dua kalianana kuring jadi ingat ka manehna. Ingetan kuring jadi balik di ke alam nuges kaliwat karena keayaan di mana manehna acan ninggalkeun kuring. Unggal kuring datang ke tempat ieu, kuring pinuh ku harapan yen manehna bakal aya di dieu babarengan meresihan kuburan, tapi seperti bareto kuring teu panggih jeung manehna. Tangkal samoja nu ngahaja ku kuring dipelak deket kuburan teu nyaksian kuring jeung manehna babarengan di tempat ieu. Kuring teu nyaho nah manehna oge seperti kuring ngarasahan jakal dumeh ikatan antara kuring jeung manehna henteu lana seperti anu dipikahayang ku kuring jeung manehna baheula. Bisa jadi manehna geus tara ingeteun deui ka kuring, tapi sabalikna bisa jadi manehna oge mindeng ingeteun ka kuring cara kuring inget ka manehna. Sakapeung kuring ngarasa boga dosa ka manehna jeung ieu rarasaan teh karasana beuki nyeletit melit kana ati upama ingetan kuring nepi kana mangsa manehna ninggalkeun kuring. Mangsa eta asa masih anyar keneh pisan kajadianana, mangsa nu moal gampang ku kuring dipopohokeun kitu bae. Seperti biasa upama kuring balik ti pagawean kuring sok tuluy ngilikan meja tulis, susuganan aya surat keur kuring anu sok geus aya ngagoler di dinya. Harita oge kitu jeung teu aneh upama harita kuring nenjo amplop ngagoler. Tapi harita kuring teu nyaho naon anu ku kuring kudu dilampahkeun. Sanggeus kuring maca eta surat, dihantam dibaca sababaraha balikan eusina kitu-kitu keneh teu panjang ukur dicokot pentingna. Kapaksa dewek indit teu kudu ilaing heran. Salam ka Ida. Pondok tapi keur kuring mangrupa tanda tanya anu teu saeutik. Salam ka Ida. Ieu kalimat kacida mangaruhanana kana pikiran kuring. Naon patalina antara Ida jeung inditna sobat kuring. Ida teu nyahoan kana naon anu geus kajadian antara kuring jeung manehna. Salam ka Ida. Ieu kalimat kacida mangaruhanana kana pikiran kuring. Naon patalina antara Ida jeung inditna sobat kuring. Ida teu nyahoan kana naon anu geus kajadian antara kuring jeung manehna, jeung Ida moal nyahoan manehna indit ninggalkeun kuring. Kuring yakin yen upama Ida nyahoan manehna indit ninggalkeun kuring, Ida moal percayaeun sangkaan Ida alus teuing pikeun narima ieu kajadian. Kuring pisah jeung manehna moal aya dina pikiran Ida, tapi hal ieu ayeuna geus jadi kanyataan. Manehna sobat kuring nungan hiji-hijina geus indit. Sanyana bisa kuring ngadakwa yen inditna manehna teh Ida lantaranana kuring nyaho manehna indit lantaran kuring, tapi oge kuring nyaho sanggupna kuring megatkeun tali batin anu nganteng antara kuring jeung manehna Ida nu ngalantarankeunana. Keur kuring Ida lain ngan jelema anyar, oge keur manehna kuring jeung manehna pada wawuh ka Ida hiji mojang nu kakara mangangkat dewasa. Seperti manehna kuring wawuh ka Ida geus lila tur ayana Ida jadi panambah rakatna sosobatan antara kuring jeung manehna. Ida resep ka kuring seperti Ida resepeun ka manehna. Tapi waktu anu meh 2 tahun nila teuing pikeun kuring aya dina hiji kaayaan jeung sanyana kuring teu kudu heran. Seperti kuring teu heran ku panon poe nu bijil ti belah wetan jeung surup di belah kulon. Kuring teu jujur upamangan saukur ngaku wawuh ka Ida, Ida anu mimitina diwawuhkeun ku manehna ka kuring beuki lila beuki beda pikeun kuring. Kuring ngarasa di Ida aya naon-naon anu kuring teu boga jeung keur kuring. Ngan manehna hiji-hijina jelema anu bisa ngesian naon nu kosong di kuring. Kuring teu nyaho nah rarasaan kuring anu saperti kitu teh aya oge di sobat kuring. Hal ieu keur kuring kurang penting upama kudu jadi pikiran. Kuring ngarasa dina nyang hareupan Ida kuring leuwih unggul batan manehna. Keur kuring Ida resep ka manehna lantaran manehna sobat kuring. Ida salilana mere semu anu hade ka manehna ngan kusabab Ida embung ngajaheutan hate kuring. Jeung ieu kayakinan beuki pageuh nancep dina ati kuring sanggeus kuring nyaho yen kuring henteu nu gencang. Ida mere harepan ka kuring. Ayana Ida dina hate kuring teu nyababkeun robahna hubungan antara kuring jeung manehna.
ker kuring manehna tetap mangrupa hiji sobat. Kuring tetap nganggap ka manehna jelema anu pangdeketna salianti indung bapak jeung dulur anu jarawuh tempatna. Jeung ieu kaayaan teh bakal tetep kitu dina upama dina hiji sore Sabtu manehna teu datang ka kamar kuring, ti kamarna nungan kahalangan ku sababaraha rohongan imah tempat kuring jeung manehna cicing. Datangna manehna harita ka kamar kuring keur kuring teu pati ngagumbirakeun saperti sasari dina poe-poe samemeh peuting harita. Hate kuring pinuh ku rupa-rupa hal ngeunaan manehna jeung Ida anu ku kuring sorangan teu kajawab. Kuring berat ka Ida jeung kuring embung nenjo aya salah saurang jelema anu dipikaresep ku Ida cara mikaresep kuring. Bisa jadi kuring timburu. Tapi hal ieu ngan kulantaran kuring ngarasa yen Ida nu kuring lebah dieu, kuring teu bisa ngabedakeun yen jelema anu mata kuring ngarasa teresep teh sobat kuring sorangan. Kuring embung Ida nganggap manehna sarua jeung kuring saperti anu katenjo dina waktu-waktu samemeh peuting harita. Seueur kuring painten ieu pamiarsanya. Bangetna nu jauh ti marah main nembongkeun yen manehna boga kapusing buku kandal anu dicecekel ku manehna teu narik perhatian kuring. Memang harita di sakola tempat kuring jeung manehna diajar usum ujian, kuring teu ngarti naon sababna pangna harita. Kuring jol-jol nanyakeun perkara Ida jeung aneh bangetna anu memang salilana teu pati cahyaan. Harita beuki nambahan kacurigaan kuring ka manehna ngeunaan Ida. Kahanjakalan kuring upama ingat kalebah dinya moal benang ditakar ku takaran mana bae, kecap-kecap kuring harita sekeuting nuri hatena anu kacida gampang kasigeungna. Dina cahya lampu 60 watt eces ka tembong kulit beungeutna anu semu geuneuk jeung kuring teu nyaho kumaha kajadian saterusna sanggeus sakolepat buku kandal anu aya dina leungeunna karasa diadu jeung sirah kuring. Kakara isukna kuring nyaho kana sagala kajadian peuting harita. Sanyana kuring rek ngahampura kana kasalahanana upama manehna teu indit sapoe sanggeus kajadian harita. Kuring ngarasa manehna moal kadugaeun nandasa kuring upama kuring make jejehan. Harita kakara kuring ngarasa perlu nanyakeun kalawan terus terang kaayaan manehna jeung Ida. Jeung kuring kakara harita ngarasa perlu nerangkeun ka manehna yen Ida nu kuring tapi manehna geus indit. Kuring teu kendat ngarep-ngarep manehna balik deui ka Ida ngahajak kuring teu nyarita sabalakana sanajan sakapeung di Ida siga aya rasa cangcaya upama kuring nyaritakeun perkara manehna. Sanggeus indit manehna antara kuring jeung Ida eueuh hal-hal anu teu bisa dianggap biasa, saeutik-eutik kuring jadi poho ka manehna. Ida bener-bener geus bisa ngaganti anu leungit di kuring, hiji kahirupan anu jadi impian kuring. Geus teu jauh teuing ti kuring. Kuring bisa mastikeun kuring bari hirup sugema gigireun Ida. Tapi seperti bukti nu kasaksian ku kuring ayeuna tutunggul nu jadi ciri kuburan jeung pabalatakna kembang samoja. Hirup ieu lain hal anu eueuh tungtungna. Kuring teu bisa nerangkeun sakumaha sedihna hate kuring basa kudu nyang hareupan jasad nu geus teu nyawaan, jasad nu ditinggalkeun ku nyawa dina mangsa nu pinuh keneh ku harepan. Memang Ida tilar dunya dina umur anu ngora keneh pisan, panyakitna anu geus aya ti bubudak gancang teuing mawa Ida ka kuburan. Ida ninggalkeun kuring teu kungsi sataun sanggeus sobat kuring indit. Ingat keneh kuring kana kecap-kecap Ida sapeuting samemeh manehna ngaleupaskeun nyawana nu ngan eta-etana. Kecap-kecap nu ngingetkeun kuring ka jelema nu kungsi jadi sobat kuring. Ida dina rek maot masih ingeteun ka manehna. Nepi ka ayeuna kuring teu nyaho nah manehna maman sobat kuring teh nyahoan yen Ida tilar dunya. Nepi ka ayeuna manehna teu datang jeung kuring teu nyaho nah manehna bakal datang. Unggal kuring datang nyekar ka kuburan Ida seperti ayeuna unggal tutunggul marmer nu diukir ku sababaraha aksara ngagenclang herang lantaran pagasruk jeung saputangan nu ayana leungeun kuring. Kuring tangtu ingat ka maman jelema anu kungsi jadi tempat kuring cerik mun manggih kasedih atawa gumbira lantaran meunang kabungah. Lantaran Ida kuring jadi nyaho cinta, tapi oge lantaran Ida maman geus indit ninggalkeun sanggeus pamit ka kuring.
tamat ya pamirsa pengumbaraan akhir 1858 sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.